kapanggih ya teh. Tuh nu tukang karek po. Ya. Uninga meureun Hasan Al Basri, ulama besar zaman bareto Hasan Al Basri. Dina waktu bulan Ramadan, ini ke basisir pantai, ulin meureun. Di basisir eta aya meja, aya kursi meureun 3 sikil. Didiukan ku budak ngora gigireun aya awewe, di hareup aya minuman. Cek Hasan Al Basri ngaretek dina hatena, ieu pemuda gelona bebeakan, bejadna bebeakan, keur bulan puasa der bobogohan bari hareupeun aya minuman. Diomongkeun, hei pemuda anjeun teh bejadna luar biasa. Ieu teh bulan Ramadan cucungik maneh der make jeung mamau awewe ka pantai deuk naon bari hareupeun aya minuman. Pemuda eta saeutik salemek teu pernah mundur, teu pernah nyarita jeung teu pernah ngalawan. Ieu pemuda cicing. Bajuna cumpang-camping, buukna gondrong. Gigireun aya budak awewe, hareupeun aya minuman. Cek Hasan Al Basri teh ulama. Cek eta ulama anjeun teh manusa pang bejad-bejadna bulan Ramadan dar mawa awewe bari hareupeun aya minuman. Seuri eta pemuda. Nama ke jeung seuri sabab pemuda apal kana makna di jerona.